Lah, ayo nama berkat konten deh. Beli motor lain nama lumayan. Kadang kayak santai. Ya, Bener banyak motor. oh ya ya ya. Kita buka aku gini nggak? Hah? Saya terus di 8 tadi teh kena debu nih. Ya, enggak kan? Hati-hati. Itu mah batur itu mah. Iya. Alhamdulillah, ya, lumayan lah. Tengah dari mana motor ya? Oh, motor. 2.000 parkirnya. Ada ya ini nama. Oh, iya kan dari kemarin. Oh, siap tuh. Jadi guys, kita itu harus sadar diri ya, bahwa semua itu hanyalah titipan dari Tuhan. Itu. Yuk baru dak aing aneh tadi euy. Pas jalan angkat gawe eta pepanggil jeung ini aja ba eta geus kolot. Emang ini geus kolotnya. Ieu mah ku heran mah ini eta teh. Jang ka mana jang? Gawe nih kumaha kitu. Ieu geura jang nya. Cium gelara ini cenah. Yeh, teu kurang teh cium teu paru kuning gimana ge. Horem teuing aing nyium ini. Cek ini eta teh. Yang amun nyium ini engke dibere teh pucuk cenah. Aing teh hoream teuing eta. Coba dibere teh pucuk, tepira teh pucuk, kudu nyium ini. Sok araraneh aing mah model cai aing mah. Aneh. Ini zaman ayeuna mah. Geus merodel. Tak lieur pokona mah. Ayo barudak geura usrip milu jeung wayah gini. Kenapa kamu teh Sandi? Dari tadi saya lihat kamu ulang-ulang terus. Iya mang, aing teh keur bingung ya teh mikiran negara ya. Pikiran negara maulah di pikiran san moal kaotakan kumaneh mah moal kaotakan. Pikiran mah pagawean ayeuna mah meh loba duit. Teu di mang. Atuh heueuh. Sok ayeuna naon ayeuna udah di pikiran maneh? Nu unek-unek maneh sok caritakeun ka urang. Iya mang, aing mah bingungnya ku budak zaman ayeuna. Cenah disusuan ku susu sapi mantak pinter. Tapi kan eueuh sapi nu jadi sarjana, jadi dokter. Eueuh nu jadi guru ge pan bingung aing mah eta tah. Aduh, moal balik aing ngomong jeung sia mah aing ka jeung indit. Mah deh. Mang, bayar mang. Nambah mana? Kopi, dia rokok ya. Nambah. Kurang mah kopi lah, jam itu tuh. Jam roti genep. Kopi, rokok, roti genep, gorengan 5, teh manis hiji sabarahaeun. 20 ribuan. Ya duitna 100 nya. Ya udah, aku yang bayar. Gimana? Ya. Oh dibayar iya. Bayarin. Tapi kan eta duit aingnya dibayarin. Oh, tuh balik duit urang eta mah. Aku yang bayarin tadi. Heuh, ada tuh ah. Ya.